Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkeun nami abdi Ines Indah Putri ti kelas 12 IPA 5. Abdi di dieu pikeun ngadamel video. Kumaha carana ngadamel bala-bala. Alat nu digunakeun aya baskom, tatakan, peso, centong, mangkok, kenceng, samsi, saringan, jeung coet. Bahan nu disiapkeun aya tarigu, engkol, saledri, bawang daun, wortel, cai, katuncar, muncang, bawang bodas, uyah, minyak, penyedap rasa, jeung lada. Teras, rendos bumbu, katuncar, muncang, uyah, bawang bodas. Teras, kerutkeun engkol, saledri, bawang daun, jeung wortel. Teras, kumbah sayur, asupkeun bumbu kana baskom, asupkeun sayur kana baskom, tarigu, penyedap rasa, lada, jeung cai. Teras, galokeun adonan, hurungkeun kompor jeung panaskeun minyak. Saatos minyak panas, asupkeun adonan nu tadi kana minyak. Goreng nepi ka asak bari dibulak-balik. Salajengna jai teras tiiskeun heula. Bala-bala asa kantun tambihan cenge tos tiasa dituang.